Kenapa di pesantren nggak sekolah? Otaknya blek ki. Waduh, pondok aing penampungan kos kare. Mondok. Sahanu ya manfaatan sih ieu bener teu. Waalaikumsalam. Kemana ini? Anak saya idiot. Ini makan aja nggak bisa, harus diladenin. Terus supaya pesantren aja katanya. Tampung. Oh masalah. Nu bodoh, nu idiot. Anu otak rada miring. Kolot anu geus diusir ku pamajikanana. Ayo geus. Dek maju kumaha agama jeung mondok teh nu karing tu malulu. Nu sampurnaan. Kudu da ge ye anak aing pinter ye, anak aing cerdas, anak aing hebat. Ieu mah ieu di pasantren kan abe agama maju kan bagus. Ieu mah lain sesa malulu. Ngan itu masalah. Geus masalah emang Allah ngiriman anu kos kitu. Sanunya mangfaat. Kalau mah inget bayon 203 anakna teh rada kurang bagus zaman Abah. Nu kahiji nu kadua baragus jara di abri nu hiji mah kos kitu tah. Beja ka Abah ini mau santren nyantren aja sini cek Abah teh. Enggak di dia menang 4 tahun 5 tahun. Azanna jadi bagus, baca Quran jadi bagus. Baliklah nyana. Wallahualam poho ta urang manangan yon 203 jatake. Terus akhirnya di masjid baik imaman azan tapake dulur-dulur dan ujara di laptop segala naon nanya kanyana nu kapang boncit teh. Asal naon minta doana fuh. Je rahasia Allah. Bebe jaga di alhamdulillah jadi pakai cak bapana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji ini kurang kumadi padahal mah kurang sampurna tadi na ieu gitu rahasia Allah seperti eta kan aku na ikhlas sebodoh geus daratan ka di kumaha tanda kumaha ayo geus pokona entar lamun ditanya kieu santri sabaraha nyaho aing teh nyaho santri mah kos kitu kayak kuari datang isuk balik teu pugu santri iun ditanya teh atuh hese santri kayak lamun nyalatun lobaan mun ngariung mah boh lobaan digawe basa etikan lamun urang kurang terdidik emang teu panas lamun urang teu terdidik si kiaina lamun nyalateun mah beres 10 mobil 20 mobil urang kene cenah ke tambahan deui 30 mobil buah ambul loba amat isuk urang teh dak eta teh sapuan 5an lamun teu dididik sabar emang kumaha gitu santri masyaallah deuk lebaran deuk puasa kiriman samping teh nu sugih teh babagi sabaraha coba dibagi sampingnya yang bulan Ramadan ieu cenah aya 1300 jaloba Masya Allah urang usul deui jata tadina roba bener saya menelah mente 1400 bagikeun bener bea kabeh bahkan aya kurang isuk ta gorong-gorong dak ta bersihan kan deuk puasa ye aya coba kerahkeun ke 5 10 budak Masya Allah kurang-kurang sabar kumaha coba mun teu sabar buah geus arasak deuk diala kamana buah aing budak siapa urang lamun teu dididik aku kumaha kitu geus milik nameureunana kabeh ngan asa ulah dicabut bedak sia hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng bentak di Jakarta loba nu nanya ka di mana-mana lah nu nanya ini bagaimana kiai enggak di kelas-kelas mau mas santren enggak sih enggak usah nanya puyeng dah mas santri mendek mas santren karak nya nanyakeun kelas da kumaha mayarna mau nyantren enggak usah tajar moal kajawab hese ngajawab kecuali di kelas santren aya nanya doang mun teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah hese si santri mah beuh insyaallah kadeulina luca-lece atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae urang geus nongtron ge daek-daek teu cenah santri mah kos kitu atuh tapi barang balik deui masyaallah tad
padahal tilok ngaji di kobongna geus diutadkeun urang lembur nya ge mun digak puluh goblok aing diutad santri mah kos gitu ngelekeun dokter Andes ngelekeun dadeuh kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang kita mecah hadiah puji santri cenah hadiah ye ngaran-ngaran nya ge dijurahateun mah seuri bae sial aing tilok ngaji sebenarnya santri mah kos gitu geus tampil di masyarakat Allah kan nomere berkat ikhlas ngajina tadina nanya nyanakan ka guruna kieu cenah kula duh di lembur dibutuh naon tuh hiji jadi imam kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam terus jeung kalau mental mau sing berani ayo terus beranikeun sapira ngomong nya anak ieu nu ngalaksanakeun mah atuh ngere spirit urang kaya dah baca ieu beta dah selawat ku percaya Allah kan mere ih santri pokos kitu di mana-mana ge keur mondok nama teu puguh ka deuleunan giliran aya nu ngaji bae ka imahna aing baheula ieu aduh can diaji babarag-bagan kan bicara kumaha hayu kumaha sia keur ieu teu miru cek cenah teh karasa geus sia tah ora jaritakeun santri malah anggeus tuh eta teh nu sok inget santri cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurahna teh pasti diusir ka jeung di catatan nu Badung jeung sangat Badung iya ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti aya eksekusi ka jeung kumaha ge diusir ya ka nu Badung sebab atupan bado buah kiai lauk kiai beak kabeh ieu pasti ya ka jeung kumaha dieksekusi ya geus saminggu eueuh bae geus saminggu eueuh reaksi nanaon 2 minggu eueuh akhirna kan si lurah pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus besi dek dipanggilan maksudna dek dibere nasihat apa diusir saha nu dek ngusir teh kiai eta di catatan taman dek didoakeun tengah peuting wah bumbunya ada tangga deui di mana Badung sugan rada deres saha nu ngusir atuh dek didoakeun tengah peuting padoa cak lurahna atuh aing bae atuh cak kiai salah terkakak kiai dah kiai batas tahajud Allahu Akbar nu mana kana nu Badung teh ye didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia teh supaya rada deres we atuh Badung teh ngadoakeun kiai doh ternyata 10 tahun ka hareup kiai diondang ka hiji daerah lain kiai na lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh ya sia ieu buka santri sia ban baheula Badung jasa di kobong nyawa ingin teu ngarti cek gitu gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa kiai tengah peuting doa ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti janyana teh beureun hatena mah saruangan Badung nama teh maku nafsuna bae tuh kan mantap nu Baradung jadi di kiai santri mah asal Badung jadi kiai beuh mantap nu jara di kiai teh nu Baradung bae mantan tungtung lah ngaji mah santri Baradung bae teu kitu da eta doa ge lain diusir tuh salahan mantap magarti moal garti kahirupan pasantren jeung kahirupan yayasan mah 1 2 3 exit sebab maksudna lain dek ngadidik duit mondok bae kos gitu ke Badung kajen lah asal betaheun da geus Kiai sendal be aku nyana kunaon dipalingan be sendal naon sendal jepit lah sendal jepit ieu geus kajen lah meuli deui bae beres kan pondok mah masalah tak eta kahirupan santri payus taratu taklimun jadid Badung teh ya berarti kan ieu ngakal atuh dididik deui make taklimun jadid make pendidikan anyar
lain disetrap kuku mah dek dididik anjing ge nu tatan geus bagus didik jadi bagus deui kuari atuh budak santri didik deui urang boga pemajikan ngakal sakali dua kali ulah main jeger-jeger bae didik kurang taklimun jadid kan nyerang neng ieu teh kakak teh kurang kumaha kan neng tuh makan ku kakak dipanggieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae ka kakak tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak ieu mobil nang meulikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae salah neng apa salah kakak ieu ih kana ngabangun kakak tapi kakak sieun deuk asup ka imah aya neng sakumaha jenderal bae panglima neng nasehatan berarti kan aya naon ye di diri urang jeung si nengna yo datang ka teu wani apa ustara tu taklimun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri di imah teh permaisurina pemajikan urang raja deh jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri koreng ribut melulu si raja teh atuh kau mau ke anak incuna jangan lagi ribut bae asal incu datang kadinya kieu kenapa takut kenapa kakek sama nenek lagi berantem jadi incu teh dibere pemandangan berantem anak lagi awas asana piring 12 bae ieu abah jeung emak ribut di bae aduh kanyahoan tah ulah gitu urang keribut ye pemajikan jeung salah keribut tak datang anak tahan tuh urang biasa we urang usapa pamajikan eta ngaranna hebat jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena anak balik ribut deui urang sia ribut kodo aya ribut kodo tolol ayustaratu talimun jadid lamun ngakal boroan ngakal barangna haram tapi ieu kudu aya taklimun jadid pendidikan baru anyarkeun deui ku urang ayo didik deui ku urang ayo terus dididik deui komo pondok pesantren mah pendidikan anak mimiti belajar maca kadieuna belajar ngahartikeun kadituna belajar ngoedahan kadituna belajar ngabilagahan kadituna mah ngebelajar batin supaya lurus ikhlas angel pondok pesantren sekolah onam anu manajemen keke beres pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah deh bener nyaon teh da tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah nanti mana meureun da teh ilmuna maksudnya teh supaya terbiasa sabodo kumaha sia bae atuh tuh kan balik boro-boro tahajud salat tu biasa ge henteu jadi pondok pesantren kieu mah paneuh dititahan ku guruna ngaji we ngaji geus tapi jangan tahajud sorangan penting berboga kepentingan hajat sorangan gareot si hebat teman sholat hajat ini ciduhan gua awe-awe sadar sorangan kan gitu kebeladina terus sadar ganyana hasil masantren teh aja koskior kana pakai ibadah leuleutikanna hudang sorangan sadar sorangan perbedaanana antara nu dididik diluruskan ke Allah deuleu hasilna jeung nu dididik dunia kajen hebat bahasa Inggris hebat bahasa Arabna hebat maca kitabna tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh teu katarima ieu mah ieu budak teh 10 cale-cale lantaran lillah eueuh naon kapake aya nu muriang ngalayan nya kadinya mah muriang geus kebal kula ngadoakeun we sekali dia kan muriang kene aing mah maksiat bae ka sia mun aing pepang aing pangmandiankeunnya tenang geus pokona mulai geus kawasiatan aing nya ge bingung aing mandian nu pae tuh kan da eta kapake